Tapi samemeh nuduikeun impian pangkeun kuing teh asgol atawa asem boler. Ngaran asgol teh paparin hiji pangaran anu cenah pangaran ieu sandiwara teh si tukang mimpi nu hayang ngawujudkeun sagala impianna. Impian anu ayeuna lain impian paling wah atawa bisa disebut lain impian rohaka. Gagasana dumasan tina realita anu remen kapanggih di dieu alam dunya. Impian si pangaran teh dimimitian ku hiji sandiwara anu temana estu basajan. Tema samodel ieu bisa bae kapanggih dina garapan-garapan urang Sunda atawa film-film umum nasional atawa musik oge kacaritakeun dina hiji novel atawa sastra atawa dina sebelah Korea, India, jeung Turki. Tapi basajan teu na hiji tema gumantung kana ngagarapna tepi ka bisa ditambah ku masyarakat mun jadi pada hirup. Panon teh mani cepel-cepel teuing. Geus karasa deui tumbuhna. Karasa dere, wiyanya wing rek nya ka alam mimpi. Tapi sakalian rek kumaja kasadayana pikeun nyalsian impian-impian wing anu tangtuna bakal manggihan logika-logika mimpi nu teu asup akal. Geus moal baca deui jadi SD we. Tapi kita panontonna ulah urutan hees. Punten ulah diri ulah gitu. Nanggawe sakseni ieu sandiwara. Aku mah hontal ka bagjahan. Urang teh kedayu basajan. Tur pinter dengan atur hirup. Munggu wijaksana. Jalma anu teu ngaraos sedih karena naon nu ku dirina teh dipibanda.
tapi ngaraos bagja karena naon ku dirina geus dipibanda. Kabagja yang kasedih teh sobat talir anu silih rengan silih musuhan sing sahaja mah nu teu ngaraos kasedih oge mau ngaraos kabagja diri Nora. Geuning bisaan oge nya maneh karek-karek kakalimahna mah jiga nu sok masalah teh wae. Ieu ge mari mah kantos janten panyahajan atuh Nora. Kan janten terpolis ge kantos deui. Mung nya kitu karya-karya mari mah sok tara dititulkeun ke surat kabar atau majalah. Nah, geuning bisa kitu. Da karya-karya Mardi mah sok tara dikelarkeun dina nyeratna. Tapi kita sanaos kitu, oh sok dikitulkeun awan di depan hujan, budi pika cinta. Karena jakal, karena dieuna nampi kenapa ngasih. Aduh, teuing. Atuh ari kitu mah minengnya tunggara ku cinta. Sanes mineng deui Nora. Sering. Sering seberapa kali. Urang mah sering we kaetan. Bagjana kernya atuh ari kitu mah. Bagjana keur. Nya Mardi, bagjana keur kuring ge hayang pisan. Ngarasaan kumaha tunggara awatan ku cinta teh saperti anu sok dicaritakeun Sulastri keur zaman SMA baheula. Naon? Nora teh hayang ngarasaan tunggara ku cinta. Nya Mardi, hayang pisan. Cik sugan maneh boga saran. Atuh cek Mardi mah cobi we papacangan di Playboy. Dijamin geura moal dugi ka sasasi oge Nora bakal tunggara malah bakal mupana geura. Tombol hiji Playboy Mardi, jeung jalma balik ge sok tara kesempatan wae kuring mah. Saumur-umur can pusing aya lalaki nu gedangkeun cintana ka kuring. Ibu tika cinta papih meureun anu geus eueuh di dunia ieu. Ya padahal mah kira neng bola panlukis itu gelis aya anjing asa teu mustahil kengingkeun hiji ka cinta ti pamegdet. Mana ibu teu ngawi digan itu neng Dora gaduh pamuntan. Nya Mardi, mami teh teu ngawidian pisan. Ungawe aya lalaki nu kuring ka imah atuh da disegakan wae. Keur babaturan lalaki kuring teh bakal kuring ka imah. Neng Dora koleksi botol-botol umut kamu naon itu? Eta teh babaturan kuring Mardi. Ku kuring mah maranehna teh lain dianggap barang pae. Babaturan we jiga urang biasa. Maranehna teh kosong mere inspirasi-inspirasi ngeunaan hirup. Kan maranehna teh boga peran sewang-sewangan, karakter sewang-sewangan, jeung sajabana. Nah, eta botol-botol Maranehna kitu. nah mana ini kan urang bisa sama urang manusia geus. Nya bawa atuh da pake label ngaran yo. Geuleuh. Eta salah Atuh sorison, manehna teh pernah jadi atletik. Ku kuring sok diteureun deukeut si Kasilas da babaturan sapagaweanana. Ari ieu nah dipisahkeun di luhur geuningan Neng Dora. Pan eta mah para abdi seni Rafli Mardi. Maranehna teu ngomongin teh capek. Mau poe ngarep keneh jeung pirikan musik. Ibing jeung musik teh sobat dalin, sajiwa dina dua awak. Ya Allah, ari pisan pusing ngarasaan boga sobat dalin teh. Nah, pisan boga babaturan teh. Nya kumaha deui atuh Mardi? Tadi dinya teh kabagjaan kuring teh. Maranehna anu kaasup angin jeung hawa teh. Kuring mah bisa dipake batur panyarita, bisa dipake batur ngobrol. Kenal, mari teu poe di kamar. Nuju maca resep masakan nih. Dora. Hadieu. Baturan mami nonton serial Turki. Korea, punya di buku acan kaos sadayana. Dora. Si Ujang teh geus mulang, diganti ku si Mardi. Nya tos terang nih. Ari ayeuna si Mardi aya di mana? Iya, di kamar Dora. Mardi. Ulan Bu. Mardi. Ulan Bu. Neng nya Mardi aya di dinya. Laras Bu. Keur naon Mardi? Nuju
kemocengan dikebut-kebut. Mardi, Ulan Bu. mesian boneka na api-api, kade bisi rusak, hargana mahal. Mohon siap Bu, ya teh hati-hati dah. Ibu. Naon Mardi? Nah, betul betul cerowokan. Aya naon Mardi? Iya Bu, ya nuju di kamar Neng Dora, nuju meresian boneka, kau kemocengnya dikebut-kebut. Ani paneh geus fungsi bobogohan can. Mardi, ani paneh geus fungsi bobogohan can. Mardi, jawab. Neng Dora tuh nyerus kamar nih. Saya kajuli nyahoan kamanan ayo geus kasadoi ah. Mana kita ke botol-botol. Jawab sih bener untuk kalau nakal. Sama, sering Neng Dora. Malah mah, pami ningali istri rame-rame cerah teh. Yeuh, biwir, sok karena bisa dibungku. Kami hoyong teh ngedakeun cinta kanjeuna teh. Atuh ari kitu mah fungsinya ngedakeun cinta ka awewe. Ya, sering pisan. Tuh, teh Mardi, leuheung pisan maneh mah Mardi. Leuheung lantaran geus bisa ngarasakeun kumaha ngedakeun cinta ka awewe. Leuheung oge eta awewe pernah ngarasakeun dipika cinta ku Ajeng. Sedangkeun kuring macan fungsi ngarasaan duanana. Mere atawa dibere, nampik atawa ditampik. Padahal hayang pisan ngarasaan kumaha dipika cinta ku lalaki teh. Seug ge ayeuna aya lalaki ujuk-ujuk medalkeun cintana ka kuring. Kuring bagjana ieu hate. Naon eta leungeun mending ngadare teh kitu? Mun GR sia. Tapi kita mesan batang Neng Dora. Kitu nya. Mohon ieu sebenarnya ya cangkem. Geus tetangeuy. Nanya lalaki-lalaki lemah. Tok epes mikir paling nanti. Emang mah ngarasa tumpana bedana nami baki. Hah? Nyata tos we tunggal almarhum Neng Dora. Ngarasa kakupung atunya. Mohon Ngarasa kasiksa. karena deui. Tah eta Mardi, eta pisan anu dirasakeun ku kuring mun taun-taun teh. Kuring kakukung di ieu imah. Ieu imah teh ibarat gerbang kuliah Mardi. Tanya ah mami anu kaluluyahan teh kacidang ikut kana diri kuring. Tapi geus babi maot mah. Sarwana we tapi teh bos mami. Tulen hukum kuring. Nepi ka ek ini teh ka mana-mana we. Kudu ditutupin ku mami Mardi. Kaulang tahun Sulasri ge. Ayo we ditutupin ku mami geura. Ya Mardi pulang ya. Mun urang kapakean siga kieu. Mami langsung bakal betul Mardi. Yo Mardi, yo lamun kuring nyamukan si Bibi. Sagedeus deui si Bibi bakal datang. Oh, mangga panawi usaha ya Bella. Oh, nyasih. Gimana ngerti atuh nyaho
ngagaduhan yang ora sakur jalmi mah ngagaduhan ambisi jeung nafsu. Ambisi teh yang ibarat teh laut, mungkin loba diminum, nya mungkin halal minumna. Ari nafsu teh yang ibarat kareta kurang rencana. Tapi tetep puteung karena ngalikeunana. Sakur jalma ngagaduhan teu, tapi gumaha kana cara ngunakeunana. Tah, ambisi jeung nafsu nu kalebihan teh bakal ngabruskeun urang kana kasulitan bae hinggana. Tomborong yang ngelong pancai laut, Mande. Di bawah lagi ambisi kuring mah geus padang. Komo deui nafsu, mata teu nyaho anak tujuan pikeun kareta kuncana teh. Nah, botol pikeun dia carita teh, makan boneka. Boneka mah langsung ngagaduhan wujud pikeun cacarita. Tos lamun neng Dora jalmi tegaduh mah anu teu kagaduh barang-barang nu marariut. Kan neng Dora mah jalmi beunghar. Aing geus kapalan cinta ka botol. Neng Dora geus terang masalah nikah cinta itu. Heueuh, tapi ngan ka botol ngumpul, ka jelema mah henteu. Komo deui ka boneka, pongana belum boneka mah babari bosen. Resepnya neng Dora mah ibu teu oleh diapri di jari. Amanah-amanah teu oleh ditalingakeun. Naon dipika hoyong teu oleh disayo gitu. Mari mah sabalikna. Naon dipika hoyong teh ngasobrol dina awang ngumpul. Tapi kata soal kebebasan mah banding ngagaduhan kayakinan neng Dora yang kebebasan teh kedah diserangan ku akal anu sehat. Ini nggak berung nafsu tertubuh. Mun teu kitu kabebasan teh bakal ngabruskeun urang kana kasulitan bae hinggana. Geus otahna, hah? Makanya Ade, balik ka ruangan. Hadirin dihormati, dikapaksa kulir heula. Padahal tadi teh mimpi dunia di soal wahyu Pandora si manusia jero botol. Kapaksa lilir teh henteu pangaruhkeun ku sasaha. Pedah penasaran teh para saderek teh nuju ngabandungan atawa henteu. Syukur-syukur nuju ngabandungan. Jadi untuk merasa leungeun lantaran aya nu meh didongengkeun ka para saderek. Lamun para saderek teu ngabandungan mah atuh cuma kuing ngerek cacarita ge. Tah hadirin, bocah kacaritakeun di poe kasakitu, minggu kasakitu, bulan kasakitu, malah tahun kasakitu. Dora teu mulai ngaglomar di daftar ka kamana, pikeun ngabudalkeun eusining hatena, nu geus dilanakeun ka keungkeun tur dirundung ku sorangan. Tapi sakaluarna mandi di kamar, Dora kalah anggan deui panjang krama jeung botol-botol hayalanana. Nya, kan botol-botol eta teh bisa ngusir rasa sepina, bisa nyieunkeun ka simpe hatena. Malah leuwih nanti eta pokona mah teu hade mun didongengkeun mah manggawe sakseni deui ieu sandiwara wing make nulikeun heula impian. Hei, tong jalan pe atuh. Ngomong atuh ih. Ngomong. Ya, ngomong naon? Ngomong naon rek mandi dinya. Ih, Dora mandi geulis pisan. Oh, paus ya.
Wah, dari kami kepikiran sudah memang gitu. Nah, siap. Sanajan mun hidup tinggalkan mami, ting saha mami hirup dorang, hirupnya akan ka mami tah dorang. Hati mah hidup teh ngarti. Kamu suapkeun deui mami nya dorang. Ya, mami sering orangnya. Dan dorang mah sanes naon mi? Dorang mah sering jadi parawat kolot. Kabeh lalaki mah jahat. Rela nate, kamu tuh bisa membar nafsu timbang cinta. Malah nih nate boga prinsip, yen kabeh wanita mah resep dibohongan. Sabab prinsip eta teh nya, aya pameget anu pindah istri kumaha ganti pasangan. Makanya mah mirekan teh anak sorangan gawe jeung pameget kitu. Da salah nama sih. Kalau calon bisa lakian hidup teh kudu kasep atawa beunghar. Nu penting mah bisa satia, jujur dan rada pintar. Nya cohal drama anu nikahnya heula teh bisa nikahnya aku oge ka mami. Sareng pameget anu dipika cinta pada heula teh bisa oge kalanggep ku mami. Neng, bibi siap nih, Bot.
saya naon Dora? Nyanyi turun yang karya seni cik melong. Oh, mohon jadi tidak mau Dora. Kedidi ge beres. Sekarang pamit terus beres mah di sana tuh mana Dora? Oh, nyosok atuh gara beres tenang. Mohon saya Dora. Dora, kami pe asa mindeng heeh, sekarang tingkah ieu kamar teh. Tapi asa kekalaun aya melong-melong di dieu. Jadi naon teh kudu dicek beureum ieu kamar teh. Dulu tahu bang kayak gitu. Bibi, kawan ke piceun. Ih, ulah eta mah ceng-cengan Dora hiji. Cuma-cuma semani mau bang kayak gitu gitu. Kawan piceun. Bibi ulah. Iya, Iya, Dora. Bibi Kita ulah. lihat, kemang eta teh bakalan buruk. Nya, Dia semua jika sorot palon poe. nya jika kuring lila-lila di kerang di dieu bakal ngebangke. Ya Dora, kayak ayeuna atuh mami teh ngomel elektronik. Mual soreang. Nyambung udah sih aku cenah yang nih alam cerame ya. Dora, tah ieu karyawan teh. Makanya aku kayak Dora. Anjay, euy. Bisa dia mah. Jang urang ieu teh. Nuhun nya. Mohon mangga sama Sultan. Eta tah malu moe di jero. Bade dina mian nama. Mahal kana kumaha Dora. Lumayan kanggo koleksi sebat bunga. Oh, heueuh lah engke mah bade soal ngaran mah. Ke lama di ane nya mau teu. Teu, naon kitu Dora? Tinggal mana? Ya, da urang ke baheula mah getol atuh ibadahna. Ngan ayeuna we hoream teh mah ting kunaon nya? Ieu awak asa kerasukan setan. Kada enaknya tobat sampai terus kado enutan kitu mah Dora. Gandeng maneh. Yo berarti lamun seug ayeuna eueuh neraka jeung surga, maneh arek kumaha? Masya Allah, sing yakin nih Dora. Surga jeung neraka mah aya sing yakin. Percaya mah percaya sih. Tapi kan cek urang oge lamun seug. Tuasa nih Dora, soal religi mah. Tuasa dimunseg-munsegkeun. Lamun ayeuna ujung-ujung kiamat, maneh arek kumaha? Astagfirullah, aya bae. Atos dimunseg-munsegan, kali. Tadi tuh tadi tuh bisa dipakai batu nyarita. Ieu
Dora, urang ulin yuk. Gening geus tingkah jauh deui. Nya Dora, hayang urang ulin. Naon atuh teh ulang? Ieu teh hayang kaluar ti ieu pukungan. Sing yakin, ayeuna keneh ge anjeun bisa kaluar ti ieu buih. Kumaha carana? Ajaran wajib lagi ya. Ah, teu wani, eta mah geus kaasupan kajahatan atuh. Maaf, belum mungkin ngalakukeun kitu. Ari aya kahayang mah, moal aya teu mungkin Dora. Pan pokok saja rajin hidup pake, matak jadi topik penting teh. Kulantaran aya kahayang, teu puleut, teu puleut. Sok, gerak digawe Dora. Ku cara kitu, urang bisa ngahasilkeun anu teu mungkin jadi mungkin. Ah ieu can siap, kewe atuh geus siapnya. Mencan siap kene wae mah kira atuh Dora. Cantak ku isuk pageto maneh bae ngalakukeunna. Sok leumpeng aya kasumpetan nampung hareupeun. Tong asa-asa, tong sieun bari naon ge. Barina ge. Nah, teu kudu sieun. Musuh manusia nu pangbahayana di dunia teh kaya deui iwati kasieun jeung rasa bimbang. Sedengkeun sobat pangdalit-dalitna jeung manusia teh kaya deui iwati kawani jeung kayakinan anu pangger. Indung anjeun teh geus sawenang-wenang mepehek hate nurani anjeun. Wajar nu seberontak ge. Jik gerak kaluar peuting ieu keneh anggur sih gerak-gerak-gerakkeun hate ku suasana di jalanan. Di luar mah bisa pangi, jeung jama anu fungsi di piwala. Moal pangi kumaha anu fungsi di sono. Atuh da kumaha atuh wani keneh. Sok atuh gerak di lampah. Lebar ieu teh kasempetan. Ieu Dora atuh terjadi langsung ayo, sok gerak keluar. Ulah eta Dora, ulah kabuku karena kahayang botol-botol yang anjir si cilaka. Tong sieun Dora. Kudu we kasempetan teh jolna moal ngabawa kalian. Kudu-kudu bae aya. Geus kitu mah dari segala jadi deui. Ah, cik saha eta? Justru pas ketan teh moal sekali baik. Pasti aya deui. Jadi sampai ke di sorang, aya hadena di bukit Dora. Jibai tinggalkeun imah bari sepuluh tadi jadi itu, tapi anjir bakal terus-terusan ikuti kata salah. Sing inget, kabar jande ayana di imah sorangan Dora. Nah, ini mah ingin we Dora. Tong teu ini pikiran karo akhirna. Geus atuh aya kitu mah indit. Akhirna sanggeus meunang pangolo botol-botol hayalan anak. Dora geus wani-wani ngapal tur eta. Rek saban peuting, palah saban waktu, Dora nyelem kaluar di kamarna. Anu ku dirina diibaratkeun Alcatraz, Nusa Kambangan, Pulau Buru, atawa kebon warna. Teu kacing tetap kumaha resep bianganya haus naon dilampak ku anakna. Pikeun ngabuktikeun nah eta bisa dicipta-cipta atawa henteu. Yuk ah kurang pada nyipta-nyipta. Dora,
luar hujan ibu. Seminta sayang anak-anak teh. Sok kata suhan. Ih, Mau ibu? sok suka apalan jalan balik. Ya Allah. Cabut ke ibu harusnya hujan ibu. Ibu pegangan kita di Dora, nanti mana hidup teh? Yang saat tadi keluar. Dora tos ameng nih, gening dunia teh leganya. Kenapa Dora masa atut-atut na bumi urang, we? Ini suaka nami Dora. Cenah ya ka baju, mani cari bertiga gitu ih. Nyak, ayo tuh. Raksian kunci panas. Kakek kan tadi. Ari tadi saya katanya lalak teh. Eta mana rencangan nih? Rencangan. Terus minum lo cepat juga dia. Sering nih. Ayo hubungan naon teh. Dan mami mah apa lain keur rencangannya? Nyami eta teh kabogo. Aduh, hidup ketutup sana omongan mami Dora. Ya Dora, tong sambarangan gawe jeung lalaki. Mami teh kudu apal heula sobat pilih teh tapi salah pilih hidup. Saha ngaranna teh? Koboy. Koboy. Kami tadi nang ini sorak. Tinangan ini ngaranna oge geus suka Dora. Sabaraha kali hidup dicium? Sering nih. Sering? Becat ya? Nawalan hujan, Mami. Emang bawa Mami teu ngaraosan ciciuman? Sama nih teras sam pilih. Nah, apa teras? Hah? Sakalian payahan Dora. Nu dikira mau teh gampil. Ya, mami tong oleh ngalarang hidup bae teh. Tong dianggap kaya gunana Dora. Mami teh, ya, hidup teh kudu bisa ngajengan hiji perjuangan indung. Ya, Dora, kaya mami ka hidup teh. Teu aya wates wangeunana. Hidup teh kudu bisa ngajengan hiji perjuangan indung. Anu ngapik ngadidik, anu ngapik ngajaring jeung ngahirup uripan jadi anak. Dora, sakali deui milampahan anu teu unik kawas tadi, mami bakal leuwih-leuwih nalinggakeun hidup. Jika eta mah kaitu hidup kunci panas. Hadirin, nalika Dora geus wani-wani ngalesotkeun dirina tina rasa kakungkungna ku cara mindeng mabur liwat jandela. Dina hiji lalampahanana, Dora tepung jeung hiji lalaki oportunis nu eksentrik. Ngaranna Koboy. Kumaha tah pubeungetan si Koboy anu pajar eksentrik teh? Nya sing sabar, sakedap deui bakal dihadirkeun di ieu panggung. Tapi kaparawan Uja, ulah aya nu hayang kenalannya, mata bahaya. Tah hadirin, mangga ayeuna sakseni tokoh Koboy anu pajar eksentrik teh. Ngaran aing Koboy. Tempeuyeun beungeut aing kasep. Gaya aing alus. Komo deui motor nu dipake ku aing. Mahal pisan hargana teh. Maraneh di dieu boga motor kawas uing teu? Ketang da bebeungetan kawas maraneh mah moal boga motor kawas uing kieu. Hargana mahal pisan. Yeuh nya, kabeh awewe saalam dunia ieu teh hayangeun pisan jadi kebogoh Koboy. Komo deui jadi pamajikan mah geus tangtu hayangeun pisan. Yeuh nya, baheula si Raisa ge memeh kasih Hamis Daud teh. Apan ka kabogoh Koboy heula?
Wanoja anak randa beunghar ku aing arek dibeakeun hartana nepi ka beak nepi ka ludes sangkan aing bisa ngabiayaan sakabeh pamajikan uing anu reana geus teu kabilang deui geus uing mau loba carita deui capek permios. Boy lami kene ka deuna Neng Dora? Teuing nya, ting saja, 2 jam, ting 3 jam deui. Kesetaraan mantu anu geura mati. Emangna lalaki sok kitu, sok ngarek-ngarek hareup, hah? Teu kitu oge. Pan wanu ka pamaget oge, ngarek saja Neng Dora teh. Lain suudon, tapi ngira-ngira ieu mah. Ih, sudah kuhuy. Hari tadi tuh kuring kapan? Ih, mana luasnya, ih. Bener asup ya teh. Ya sok, tapi hati-hatinya. Ayo, Pip. Ya, ayo boleh sesenat deh. Pisan kayak bete. Naon bedana sayang jeung panenpoe? Ya dengek nya. Ari panenpoe mah nyaangan sa alam dunia. Ari Dora mah nyaangan hate aku boy. Kayak ngomongin masak awe, Dora, Ari Dora teh benernya ka Koboy. punya aku ayam koboy. Namanya Koboy ge saruanya pisan. Nyaahna teh luar biasa sayang. Naon hani? cium atuh. Cium naonna sayang? Cium naon awe? Nya sok atuh beureum. Dora! Abi aya naon? Kayaknya naon, pengen perang hukum itu teh aya tawar henteu. Ayam. Ayam tadi geurang. Ayam, ajak Dora ke mana? Bawa Dora ke mana wae asal penjep koboy ayam. Yeuh nya sayang. Kacinta Koboy ka Dora mah ibarat cintana Pangeran Hamlet ke Ophelia. Sangsikeun bulan sumorot, sangsikeun sarangenge mekar cahayaan, tapi tong sangsikeun cinta kuring ka Dora. Yang koboy cinta Dora. Tong janji mah tong kemana wae. Janji mah ka diri anu satria. Kuring mau cacayam cinta anjeun. Kuring bakal ngabuktikeun cinta kuring ka Dora. Bicara kumaha? Ieu teh jangan koboy. Nya keur jaga-jaga we atuh. Jaga-jaga tina naon. Ieu teh kunci pikeun ngalepaskeun borgol anu saringa ieu ngakungkung anjeun sayang. Teu aya cara nu sanesna deui. Tong sok konyol geurang. Apan urang hirup di alam dunia ieu ge pinuh ku kakonyolan sayang. Dina zaman kakonyolan ieu ge aya ngdep. Cinta mah geus timiboga arti deui. Artina urang ge lapan kakonyolan deui di dieu. Lain sayang, ayeuna mah urang ngahayal. Ah, bosen urang mah. Moal poe hayang mah hayang.
Dora. Dora. Ibu, Kumaha Bi? daya waleran Ibu. Bawa minggat deui kos nu atas-atas. Aku sare berenang. Kan ieu we bibina menyangkut minggat deui. Saya nama geura urang parios sasarangan bila aya naon. Nyaho katuh. Tuh nya, cek teu bigen naon, jeung Dora minggat deui. Tuh, Kumaha Bi? tingali. Pengawalan satenya. Tuh, tingali di jendela buka. Saya nama geura Bi. Bu. Tembok di jendela. Ayah sudah ginaon, pemimpin yang dorong mati bi. Dora minggat deui mati. Naon, ingat deui. Nya Mardi, si Dora teh minggat deui. Teh yang penting ayeuna kudu kapanggih pokona mah. Tong mau kabalik muncan kapanggih mah. Kenali teh kedah kenali ka mana ibu? Upamana yang dorong minggat ka Sulawesi, naon ieu kena disusulkan itu. Arih maneh sok mulai lain jiga teh aka itu. Sanes lain gitu ibu. Neng dorong harus ungkapkeun ka hoyongna. Saurna teh hoyong ka Kalimantan, ka Sulawesi, ka Irian, malah hoyong ke timur-timur. Nah, hayang kadi itu. Kapanan sok diajak kamu parang ka luar negeri ge, geus ka Eropa, geus ka Cina daratan, malahan mah ka Amerika oge geus pernah ngalanglang apa mah. Eta mah beten deui ibu. Neng dorong mah alih disangan ku ibu. Hoyongna dina bae. Salami ieu, ibu langsung suka ngantep putri ibu. Ngalingkep harap di kamarna, bata senang-senang gitu rencanganana. Salami ieu, ibu ngantep putri ibu. Ngobrol di barang-barang pae atau manusia-manusia halanganna. Sembarangan pisan ngecoblak teh, dasar dieu teu diwongku. Bari maneh mah teu nyaho, kunaon alasanna pang ngakuring ngati ka anak teh cara jiga kitu. Emang ibu yakin cara tidur teh cara nu sae? Ibu teu kedah hariwang kumilatan Neng Dora. Neng Dora teh nu jual gunakeun fungsi sampeanana. Pan Gusti masih sampean teh kanggo apa sanes? Ayeuna naon Mardi, teu kadang teu baraya-baraya acan. Nya tangtu atuh bisa tenang. Nah ari kami teh biangna Mardi, nya puguh wae mah hariwang. Hariwang kunaon ibu? Ai si Mardi, nya hariwang kuminggat ta anak atuh Mardi. Geus ka itu geura teh Neng Dora ih. Hariwang kunaon ibu? Ya ampun Mardi, inungna kasebutna lamun anakna leungit teu hariwang. Puguh we, para manusia sato gangas oge. Anakna leungit mah hariwang. Tenang bi, tenang geura. Ih, tenang pada zero. Hariwang ibu. Neng Dora mah bisa hawa anu hebat timbang ieu. Naon maneh teh Mardi? Neng Dora aman. Wah ayeuna naon? Dina ayeuna naon ge? Pan Neng Dora teh tiasa bela diri. Unggal dinten ge Mardi sok panglihalian Neng Dora nuju latihan bela diri. Oh, apal we mah apal. Pasti maneh nya nu jadi ulah-ulah nama teh. Ulun-ulun naon? Nya maneh anu ngahasut si Dora supaya barontak kami jadi indung. Nya lah, kuring mah apal. Kieu nya samemeh aya maneh digawe di dieu, ieu imah teh kacida tentrena. Si Dora teh kacida tumutna kami jadi indung teh. Hidupna teh dikaresepeun, dikareuseup. Nah, ari saprak aya maneh di dieu. Ih, meni beda pisan si Dora teh. Kaduhungnya kami mah manggihan maneh aya gawe di dieu. Soalna ayeuna mah beresan babawaan maneh. Pokona mah dipeuting ayeuna keneh montong aya di imah ieu. Mangga ibu, Mardi nampi pangusir ti ibu. Ngan tadi ibu nyebabkeun yen Dora anu dihasut ku Mardi, Mardi mah teu nampi pokona mah ibu. Teu nampi. Ibu tos ngahukum Mardi ku cara ngahukum ti ibu bari jeung semerti bangun kana bukti jeung kanyataan. Ya bukti naon deui, kanyataan naon deui. Neng Dora nyalira anu nyarios sadaya kareteg hatena. Anjeunna ngaros kakungkung di ieu bumi nu sakitu agreng tu sigrongna. Anjeunna nyalira nu hoyong barontak. Teu aya pangaruh ti Mardi. Mun seug Neng Dora gaul jeung jalmi nu lepat, eta mah tos resiko ibu. Kedah nama ibu anu janten biang sakaligus oge bapak ngiri nuyu nuntun kana hoyong Neng Dora. Lain kalah ngurung di kamar anu sumpah gila malah siga manusia jero botol. Bibi, cenah minggat ieu mah kurang ajar kesetahan ari ngomonganana. Rek bisa hirup mandiri kumaha Neng Dora, lamun sadaya hirupna diatur wae ku ibu, diuyur wae ku ibu, mangga di depan ibu. Lamun rek usaha ibu kantunkeun, nah Neng Dora ge kedahanan kiring kantunkeun ibu ka kalam kubur gitu. Bibi, keut kena usir. Ngurus anak teh lain saukur.
ngahina itu. Ye. Terakhir, naon gawe di dieu ngajak lantaran hayang ngeuman hiji perasaan pagawean sampai meh kena jadi pamimpin. Lantaran pamimpin mah kudu jalma anu nyaho kana cara bakti. Omong kosong. Bibi, gua terlalu sih bibi hayang geus aya. Untuk hayang nang Ya Allah. Lari hidup teh maling kieu-kieu teuing. Capek kuy. Dola teh kemana atuh geus? Mami teh tegas nganggap anak Dora teh jadi anak tegas. Ari bibi iraha aya di dieu. Bibi namanya nguping. Yang ibu teh nyarios, Neng Dora tas dianggap putra tegas, putra nyalira. Nah, buat ibu nyarios gitu. Bibi teh ngartos. Mau dicaritakeun mah tiga dongeng. Nya nya baretok pas ke Majakene. Kuring teh minum bisa nyipta-nyipta. Yang lamun ke rumah tangga teh hayang mulai ku anak. Malahan mah 11 tahun samemeh mabina rumah tangga teh kuring teh geus nyiapkeun sababaraha hiji ngaran jang anak kuring jaga. Asal mun teu salah mah nya di saenggeus sababaraha kali gagal ngabina hubungan jeung pamanggih teh atawa 2 tahun saenggeus putus jeung Kang Gabriel teh prak we kuring teh kawin jeung Kang Herman. Bisa geus dalapan kadinya nya. Ya, mani asa pedih mana teh. Ya, panglompatan mah geus we kuring duaan teh ngadopsi orok 6 bulan di panti asuhan. Horeng saenggeus disilidik eta budak teh budak palajur anu teu bisa diurus. Tapi da hanya ada di kasih kuring duaan teh bi teu aya wates pangeunanana. Mantap kuring teh lisieur gitu kalungitan budak eta teh. Hapunten, Bu. Eta putra teh Neng Dora sanes. Nya bibi eta teh si Dora tah saenggeus orok eta teh sataun karawe bibi teh diangkat ka dieu. Tapi omatnya bibi teh perlu bisa ngajaga rusia. Terus di bibi jaga siang. Ayam koboi, mana ciuman anak? Eta teh suka si Dora lain. Dulu kayak kieu gak?
Saencan mami ngusir Dora. Pelon aya di jero pesor kieu Dora mulai ngusir mami saka nyingkat di alam dunia. Mami, aku kiri. Dasar anak iblis. Anak iblis.
Lantaran manehna geus biasa di penjara, geus biasa dibuih. Dirina moal ngarasa kasiksa deui. Hukuman pati ge geus pasti bakal nyenangkeun diri. Lantaran maneh fungsi cacarita leuwih hade manggih pati batan hirup kudu kapunduh. Hiji-hijina hukuman anu cocok jang maneh nyaeta kudu nginum ieu racun. Thank you.